Jadi terus dia mau rapat, pembelian kemis. Ku para goib deh. Rapat naon? Ya rapat para goib deh teman. Terus ya dia. Nah itu kan udah dibahas biasanya namun Walau alam rencana gimana kita apa naon dibahas di rapat gunana. nah bahas APBN gitu kan. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya saung antara kusuma tepang deui sareng abdi Kang Yosep sareng Kang Udum di acara download ngadengekeun dongeng kolot. Baraya alhamdulillah ayeuna simkuring nepangan kasepuhan Aki Jamat linggih di Singalombang tentunya. Singalombang, Desa Sindalsari, Kecamatan Paseh. Insya Allah pas sudah ini bade ngabahas perkawis sejarah ngaguar silsilah panginten silsilah di paling dieu aya naon wae perkawis tokoh-tokohna panginten anu tiasa di uningakeun ka baraya-baraya saung antara kusuma. Iya Pak, abdi pasar abdi sareng ting tanya. Hoyong terang, hoyong ngaguar istilah namanya. Ngaguar sejarah-sejarah Sunda, sejarah-sejarah lembur. Anu manawi atuh manawi aya di dieu sejarahna sauna teh di Singalombang teh cik ari sejarahna teh kumaha eta Panggung disebat aya disebat singa Singalombang teh gitu. kenapa ada singa itu kapungkur. Ya iya mah kurang ngobrol ya Pak, ngobrol santai lah. Iya kampung kurutnya. Nunggut kan. Cayosan sepuh muka kumpul. Iya kampung teh sanes tilas kan sanes tilas bom anu enten legok ya teh angin asli di kampung kurna keneh kieu sejarahna di Singalombang paling kidul Oh Singalombang nama paling kidul. paling kidul anu enten Sirah Cai Oh aya Sirah Cai oge. iya tambahan mah kampung kurma sok sering di lengkapan ku para sepuh-sepuh kadinya teh Maksud? maksudnya ada ayah dirinya kalun Oh, kelamatan itu. Nah, seterusnya disaprak gluk-gluk tanggal kayu agung tiluanana kabur sapali penghuni didinya teh. Kita posisi tangkalna di paling mana itu Pak? Ya dirinya kene ngariung tilu. Oh di di paling kidul. Paling kidul kene. Kenapa? Maksud penghuni teh binatang-binatang atau napi? Goib. Kalhun goib. Kalhun ya. Ngali sapali. Kantun dua deui dirinya teh. Nyimas cengkring manik, sareng nyimas cengkring keling. Nyimas cengkring manik, Sareng sareng nyimas nyimas cengkring keling. Ai mangrupina eta mangrupikeun orai. Orai. Dua nana eta teh nyimas eta teh dua nana orai. Selama nu hiji mah agengna sageung pingping. Nu hiji deui mah buleud. Kaya ieu nan teu puguh hulu teu puguh buntut. Tah harita malahan abdi dikatipu ujung mulung teureum. Blug pariluhur dengan goblok. Diborok ku abdi. Keur gulang-guling we. Si orai teh. Orai sageung pingping teh. Tanya abdi wawartos ka sepuhna di dinya. Anu ngurusna. Ki cing aya orai di balik tonggoh cing teh. Keun bae teh mana naon cenah. Karuhun di dinya keneh. Lain si itu si eta. Harita teh keur zaman goromolan. Di Angol pada lewatan ka dieu teh. Ku gorombolan teh. Tapi kealamannya gerombolan kita. Malah sering ka lebetan malah bumi aki teh. Lebetan ku Gorombolan. gorombolan. Terus kadua katiluna ngadamel guha aku naki teh
dihanap ke Posisinya di mana itu? Pari Lebah, Pari. Rakabi, Di situ. di Nolgok pisan. Atas kada berbuha. Tiap rep maghrib teh busek kalinya sadayana. Sa kampung Sakampung. ieu teh gitu. Kampung kalinya. Anu teh kaburu mah anu ka walungan, anu ka mana we terus nyelametkeun diri. Nya. Sangkan salamet gitu. Sangkan salamet di Kurombolan Iya. gitu bernya. Terus keset gerombolan. Nyabaran ten sepuh-sepuh teh. Cenah gitu urang ngaranan we cenah lemur teh. Dasana singa lombang. Siga lombang. Siga lombang ya. Oh. Siga Oh. itu sana singa, Terus, ada mah siga. Lain. Oh, jadi ayeuna oge lain singa berarti nya jadi tapi siga gitu Siga ya. mirip lah Nah, siga Siga lomang. Kulantaran hese nyebutkeun malah kali aya nama. Jadi ringkaskeun singa lombang. Singa Oh, lombang. jadinya Singa teh singa lombang. Tadi nama tinu Siga. siga. Iya. Ngan ku sabab biasa nyebutkeun barudak teh. Siga. Jadi di singa lomangkeun Singa gitu. lomang. Ya kemana-mana ge terus katelah singa lombang. Singa lomang. Iya. Ya mata kan keterangan mah Mana? Mana? singa we nya. Nya abdi we ari witi Majalaya yang ka dieu nya. Ieu kata mojeg. Pacing dia pangjajakeun ka singa lombang. Mana cenah singa lombang terang. Pokona mah cing dia dijakeun abdi dugi cing teh. Cek abdi diren cing teh. Tadinya yang iya dari sepuh tebaran tending ayeuna mah kumar gitu rengse cenah gerombolan terus beset Kakawis eta nu tadi abi menarik teh cengkring manik kan. nyimas Nyimas cengkring manik teh asa pernah nguping abi mah mun ku zaman ayeuna mah dina film Prabu Siliwangi emang aya pakai teh sareng sejarah eta. da eta mah nang dipakidulan Oh. dan nyimas cengkring mah ngalih eta teh Ayo mah kaluhur ngiring Kalau huruf mana di ki? makam ieu Oh iya teh. kan penjaga makam ya nama Oh, tapi makamnya mah teu aya nya, cuman Iya. keramat keramat. tua aya. iya disebut yang kita Sareng Syekh Sultan Eyang kitab Sareng Syekh Sultan. Sultan Oh, halus lah. anjeunna mah janten penjagana dirinya teh sangyang ireng nyimas cengkring geling yang dharma eta mah di luar sadayana tanya naraskeun abdi teh ka sepuh nah ieu nu tilu pet di luar sabab anu dilebat mah tanggung ti abdi pangabisana Oh, diwantuneun bade kalebet teh tuntunan. Saur sahat teh. gaur sepuh teh Saur sahat teh. Kan udah tadi teh nya yang kitab eta. kita ke Sultan anu dekat teh Prabu yang Samurnyawa Prabu yang sama nyawa. cuman tercina pangali ka dieu di hiji yang jaga raksa Yang jelas. Makamna aya di dia nya. ya di luhur dua Eta teh memang asli orang dia tapi kumaha? Bisa di. eta mah nu tilam Oh, kapuhurna. film Film maksudna film teh kumaha? pupus tapi ngalinget tinggi ragana gitu nya nya. Oke. Patos wali-wali gitu terang pupusna Moksa lah. Oh, wali-wali Pupus gitu. anu sejarahna kieu di dinya mah hiji waktos anjeunna teh saya ilapat ka tokohna Sinang Sari Pak Haji Nur Ali almarhumah terang dengan putrana Pak Alaman Hasan Iya. Pak Anwar Pak beresan di anu dan kapuhur Gunung Batu di luhur teh beresan di anu maka aya naon ke sabisna di beresan ku anjeun jadi beresan ku aki teh resep sadayana batu timbul tetangga opat ke Cakatuhu taya urus ku anjeun bener-bener ke ka anjeun bakal aya naon
Tetangga eta teh. Urus panjeun. Lo aya tetangganya. Aya. Berapa tak aya nu ieu nya? Diurus ku Ki Haji teh. Heeh. Yang ada mah nu pengurusna Palbentong Peninggalan anjeun. Palbentong pupus digentos ku rakana nyatana wa ieu wa RT. Wa santri. Warga pupus digentos ku bapak pupus ku abdi digentosna. Turun temurun Oh. nya. Cobi nu wih kanun tadi balaya mungkin aya nu sapintas menarik. Dan teh anu aya di dieu teh makam-makam keramat teh nu nembe ku akhir disebutkeun teh Pak Haji yang kitab Yang kita Syekh Sultan, terus yang jaga raksa, yang jaga raksa, Prabu Samarajawa. Prabu Salamjawa itu terempat. Ini di luarnya nyim Sangyang Ireng, nyimas yang kering-kering, yang Yang dama. ireng. Sang yang ireng asa pernah ada yang nya. Tapi nami-namina asa nami-nami sanes nami-nami urang ieu nya. Tanis, Siga nami-nami Kepungkur. orang Jawa gitu. Tetapi memang kepungkur pesinggahan tadi ka atas Goib mah pami ayeuna angka ka hiji tempat nyimpen ciri. Goib mah. Mohon. Kali dia tesok jago rapat, pami dina Kamis. Ku para goib teh. Rapatna mah Ya rapat para goib ya teman. Nu terus aya di alam dunia. Dan sanes di DPR wae geuningan lur. bener cu. Alam goib oge ternyata balaya sok rapat. Pami malam Mesti hayang ngilu rapat baraya datang ka dieu malam Kamis. Orang ngerapat bareng minumnya. malam Jumat. Sugi ka Jumat. Nah, itu kan udah dibahas biasanya namun Walau alam rencana nya kita apa naon dibahas di rapat geunana. Nah, bahas APBN gitu kan. Walau alam. Nah, berinya Daing tah aya mungkin perkara rapat mah nya. Memang sih aku barangkali benar ke zaman ayeuna mah asa muaka moal kadugi lah termasuk logika cek irama cek istilah beda kayak gitu. Tapi memang nya eta urang kedah bangga na gaduh budaya Sunda lah khususna ternyata sakitu seueuna geuningan budaya itu termasuk para mupusti peninggalan kaluhun kebiasaan kaluhun walaupun memang secara logika mah termasuk logika tapi kan orang sebagai penerus mah tidak ada salahnya mungkin pangitanya untuk melestarikan lah paling tidak melestarikan walaupun nggak mengikuti ibaratnya kan. Ngan kali dicek di dia tadi nya, barangka lain berarti untuk minta barangka atau nukalar itulah, tapi ieu mah ngalestarikeun anu aya peninggalan di baheula gitu. Iya. Lah, para botnya kayak yang aneh nih dia. Nah, para bot. Oke, ngagaduhan para bot nanti Ki. Tegaduh abi mah. Upami Maksud para bot teh kan dia teman salah. Para bot teh. para bot anu dirinya nu hiji aya nu ngarawatan ya hancur. Ya. Cuma kurang Coba diulang. jelas Ki. Para bot eta upami nu hiji nu akhirna upami yang ngarawatan aya nu Anak Mawa, dan mawa. nya ya hancur. Aya berarti di dia. Caris aja. Berbentuk naon tah si parabot eta? Merah dari mah dagang sami kieu tah. Merah dari mah asli. Asli. Kapungkur Kan aya. lamun saketerang abi nya si merah delima mah kan cuman hijina merah delima teh. Berarti iya di dia hijina teh. Kapungkur pernah yang malah kurang parawas. Tanying caritana. Nyabi unjukkan kaki haji. Itu lah terus keluar pusakan dari dia tuh. Tong kamu ngono tanya kesabaran tinggal tangkang na eta mah di bawah. Tuh tempo sih nama terjerokan ini. Sakuring bumi eta para botungkul. Sakuring Kalau makam eta mah para botungkul. Lamun di luar misalkan kok
tiasa gitu nya. Teu ieu mah sanes di luar kanggo Alaun. alaeun bade dicanak tapi di luar ieu tempat itu aya aya ieu kumaha biasa paling gitu wios gitu nyungkeun ride gitu wios Anu kacarioskeun soal aki. Oh ternyata di dieu ye anu kacarioskeun aya Lain. naon Samati ngabuntal batu gulung. yo Nah, batu gulung teh hideungnya cek abdi Hmm. di bodog itu. Batu gulung hideung. Tah nyemongan ka abdi mah kumaha we? Cahaya bulan kira 14 gulung eta. mancorong mah kitu nya Jadi teu hideungnya atuh nu padahal. Nya ieu batu gulung teh pan hideung. Tapi sinarna eta pas bulan 14. Sampai dicanak ku abdi mah. Utang lain milik anjeun ieu mah. Itu balik deui kayu. ku aki wae ge teu meunang di bawah nya Nu asli ilang dia, nu asli urang dia teu meunang sakomo lamun ku batur gitu nya Saya bikin ke Pak RT, pan Pak RT nya. Pak RT ieu. Kata sama Ya. nyimpen anjeun teh. Cepat ku anjeun cenah ieu di harap deket batu bundar cenah. Angkat jam 12 wengi ka luhurannya. Ditinggal teh kok kotornya ngebul. Teh tulus. kotor Kotor jami. Ngebul. tai Ini wakas kabi. Pati ngimpi jadi teh. Batu gulung, batu waduk. itu mah batu waduk juga ya Nah, ngimpi naon cing teh. Ngimpi ditanya ke pusaka, cenah aya di tempat cenah. Waduh, cenah kan ngebul. Bodoh RT mah cing jalan dirawung eta ge moal ku sarung bawa ka imah kukusan cing teh. Sain waduh teteh cing nyoba teteh gua ibu cing teh. Nyoba gua ibu. Nah, berarti lu lamun di jalan ente menakan gitu. waduh Pukul ku sarung bawa kayu mah. ngomong lamun wadukna waduk tai kuning gimana waduk kuning kan ujung bro jika lo bang isi nata Itu lakinya ada lagi laki. Saya itu serius laki. Berarti ya memang masih ya kene nya sun dalam artian nya masih teka suka jaga lah ieu nya lembul teh. sok buka ki Lamun cek istilah Jawa masih konservatif lah ibaratna mah. Jadi teu seueur anu tiasa ngajamak kitu nya, cetakan seueur tiasa ngajamak. Nah upami ieu benar-benar diurusnya aing mun ieu mah. Oh, lain diurus ya. Aing sabab da upami ieu diurus itu kayak bakal di luar daerah bakal darat kan ka dieu. oh diurus kumaha maksudnya Nya dibebenah gitu. Benar. Di payun pan dipangdamelkeun saung kanggo nu nyarepen. Sabaraha kali hancur pan. Alimun di dieu mah. Menarik oke sih. Tapi memang upaminya ima abdi mah ngemutkeun carasan aki teh pami ku urang ditelaah teh emang aya leresna oge sih. Terkadang eksplorasi nu membuat kerusakan kayaknya apa gara-gara banyak orang di luar gitu kan. Kadang-kadang kan tersadayana saya sih nya. Memang sayana sih dari segi perawatan mungkin lebih terawat. Tapi negatifnya eta gitu banyak pemikiran nanti asap malah jadi merusak gitu banyak. Kayak pendatang teh eksplorasi teh gitunya. Kan ke kantor saya jamin di luar itu. Nanti minggu istirahat. Ngiduin gabung. Nyokot jimat cenah kata Allah. Nah, di dinya henteu cing teh. Nyokot gitu ya. Nyokot nah henteu. Jika dulu dah. Di dia ge ngurus eta apa di luhur aya jimat cing teh. Ah bener cenah aya bagian di dieu. Mana tuh cing teh? Ejakeun kok. Enak pecut misalnya di dinya nya. Sok pun bener masih di belah mana sok. Terus teh. Duduk. Teu aya. Aya. Wangina dongkap deui. Nyanak kain jari teh. Jam 4-an. Nyanak kain bodas. Sok
pokoknya ada kumaha cing. Nya dari dia cenah di ayana teh cenah di impenan gitu. Oh di impenan ini. Impenan mah cing kadang-kadang benar kadang-kadang salah. Buka tidur. Eta mah cing teh. Kan sare tibra teh cing. Iya. Yang tengah doa banyak. Di tawasulan aya ngaburisat pada kaler caket kesebudan. Loncat eta jamin opatan ngarungku petanu ngaburisat ya. Nah, nu kenging lain parabot eta nu kenging nu anjeunna teh aya. Oh. Tina ieu teh tina jari-jari teh. Nu manehna kabur Nya. Waduh. Nah, cenah bah jadi kieu duka teh. Eta mah lain beras, lain rahasia manusia teh. Rahasia nu makawasa. Kembali ke niatnya banyak. Nya kieu. Jadi mau main niatna abon Anu bade diala virus daunnya, nu anjeunna virus daun teh aya. Aya. Nah tuh eta sekadung bertanya deui nya. Aduh nya eta tah. Salah tah masyarakat teh. Nuki ka bulan-bulan di tenak we alim gua teh. Ayo tinggal tas wangi tinggal. Pas jam 1 tuh tinggal. Ulang ya. Cenah eta batu ari cenah tang beunang. Tama beunang deui cenah. Tuh di guru di dinya cenah batu ari mayana cenah. Jum cekungan. Karas udah di guru aja lah. Bener cenah Pak. Tanyakeun ka guru di dinya. Lamun salah didelin malaikat, ini lain setan. Bener lain malaikat. Benar. Karas. Eta mah anjing ayeuna ka itu ka Garut. Naroskeun ka guruna. Naros aya. Karas kuwi ka ditu. Dina padaringan. Oh. Kapri ka abdi. Naros cenah pa aya. Tarukeun ka beneran cenah yang tadi dieu. Seueur anu tetiasa dicerna kunawalnya. Dan numbutkeun sejarah ta Aki anu yang numbutkeun cariyosan teh Aki nu nembe perkawis aya penjaga Ketui Maning teras nonton namanya teh Mas Kegeli, Mas Keli, Sangyang Nyerang. eta teh di Pali dia teh peran sejarah anu nya numbutkeun keterangan Aki we kapungkur di dieu. Nah, kantos naon tah kantos norehkeun naon sejarah naon anu dikenang anu Kapungkur teh kieu. Waktu ngoromoran nyerang ka pai dieu. Parurah Tarma teh nuju jaga. Di rencangan gubernur Jalmi. Ari jimatna Parurah Tarma teh dina Popea. Samodal si ieu beurna dina kopel. Di Boroko, goromoran teh Popeana murah. Ya apa ayeuna teh dugi ka maotna di dieu teh paling karet. Kengeng kudu gerombolan Tenging. eta pejuang mah nya lurah kasebut Oh, pejuang. pejuang aja nu. Lawan goromolan ge anjeunna ku tangan kosong. Tengah senjata. Teu. Tiga dua anak buah nih pasukan. Aduh anak buah mah. Depan ke depan teh ya. Lu ke depan. Ke depannya. Cuman kan bisa banding artinya ke depan melawan goromolan Cina. Nyempanan aya zaman goromolan mah sok mebet we. Pamit aya tokohna. Enak, tadi barel. Rakyatna di barel gitu. Rakyat namanya Di barel tadi naon di Ya, di sisa berantas. berantas. Pan kapiraka abdi kudu bikin ka dieu beuti kana senang hayam. Bakat ning wayang salamet. nya Ya syukur di kana hayam. Pakawin kan di dinya teh saur tokoh-tokoh sanes makam. Masjid Baheulana teh. sanes makam masjidnya Lain-lain keraton tapi masjid. anu kaimpen ku abdinya harita nu dipayun pan tangkal abi hungkul sareng tanggal jengkol nyimpen abdi harita tepas nyapu siang eta ninggal orang ngagulungna sagede gulungan kasur barang rata ditinggal ku abdi pancuran ngagelenggang sirah cai heran. Dapat abdi teh ka pai luhurna. Masjid di agreng kieu cenah. masjidnya tapi itu dia tapi Tadi panggil bunga abdi ka luhur ngan jalanna rumit pisan. oh
ya pamit biasa gitu akhirnya di guar lah saya yang perang tempat-tempat nasi saya ada itu Syekh Sultan. Saya Sultan. saya Syekh sultan Sultan dari yang kita. yang kita teh Itu kapan kita gelar itu kata tapi mah. Nami yang kita tes Nabi Jami. Namanya Jalmi Kapunggur. Oh. Sanes gelarnya. Sanes. Nah, ada dengan jami-jami kapungkur mah sok nganggo gelar heula. Nami asli mah kadang-kadang sakali kanu terang gitu, sakali kanu terang nami asli mah. Jadi ngelahna mah gelar we pemain Prabu Siliwangi kan nami asli mah sanes Prabu Siliwangi kan. Jadi terus gitu deui ibaratna. Itu namanya pemanglamina yang kitab gitu. Yang jaga raksa ge pan asli nama di bener Cina. Oh, Jaga raksa, jaga riksa. jaga riksa. Raksa riksanya. Riksa teh pami di istilah dibahasakeun mah ngajaganya teh disambinya. Riksa ngajaga. Terus. Da upami di telah urang-urang mah nya eta teh istilah-istilah pos kampung gue teh seueur janten ilmu kanggo kehidupannya eta teh komedi ngumule mah ku urang nya di luar tina mitos eta gitu. Abi mah malahan mah Singalomang mah nembe terang ayeuna da ngelahna abi mah terangna lancar saladah we tadi teh aman lancar saladah we terangna teh pami nya daerah pentas-pentas begitu. Nah, Singalomang teh dua tilu. Nya Pembisani bengkelan aya pandai kan. Singalomang mah jijin aja jijin kita cari tante gitu nyen lombang merenya Sanes nyilomang asli terus kieu. oh terus asli geus Terus Singalomang. tataran Nah, kapungkur mah dilebar teh opat bumi teh. Toko-toko naungkul. iya Ieu mah Konawi sadayana. di gerodegan Mohon, daya mah tinggal aya bumi di handap. Tokoh-tokoh natos teh aya. Digentos ku para putrana, gentos para incu. Ayo salah kita ini dengan kalau kita ngomong itu pasir yang gunung gitu. Mohon. Pada waktu tidinya awal mula lombang teh tina gunung digali jadi lombang gitu. Ya ngonya ka Majalaya tanah di dieu. Oh. Pabrik anu Ragung kamu seperti Cibalengke. Di dieu nya tanah Oh, di dugi ka Bandung tanah di dieu teh. nya. Pakia samula nama. Abi teh bumi di handap. Tiap hujan kebanjiran. Sekali tanah di dieu teh 30 tumbak. Badan tanah sareng saku. Pak tinggi urang gali ke tanah teh. Urang gali bumi teh cing katomo asli. Ka mana micin tanah? eta mah tos sunggorombolan merenya Tos bebas. teman Sarangan sareng gunung galunggung bitu, terang gunung galunggung bitu. nya Jadi bongkar ku abdi teh. Aya anu periogieun sarit duarit ieu kana trek. Rumasihan ditampi teu masihan wios. 500 rupiah kapungkur ke masihan. Satrek teh. Oh. murahnya Nya ku baheula mah nya Baheula mah lumayan. Tah dugi ka lain mah pede haroyongeun ditugar teh. Cenah nu abdi sakantenan. Nu abdi sakantenan dugi ka pesetan sadayana. Saya Teh di perguruan sekolah SMP dugi ke kaler pan. Kapungkur mah kebon abi bangkur. apa gue maunya pasir Bonawi. Dugi ka ieu rame pan. Jadi akhir ngalakon teh. Ngalaman ti gelutuk abdi terus teriasa. Dipikeun kang ngorbankeun jalmi hiji pan. Oh, Rai abdi karuang. ngagali eta teh tanah eta teh. Bari jeung teh ieu. Tuh sak galon ka handap jero kalombang teh. Kumaha teh? Ieu cek lalakonna tiasa kitu. Ieu lah kalau teh. Nu juga gali kesik abdi teh. Yang priwin kesik kada. Cenah abdi satreuk. Ya sugan meunang cenah. Karena eta rai teh keur muat bongkar nya dipilueun aya ngiring.
Abdi ngiringan jaga. Itu kira-kira jam 12 kirang saparapan. Rombongan abdi teh 8 jami. Sadayana teh. Wartos ka kalau kita cing di dekat saya dekat ieu ka warung heula di hanaan. Supaya extra di warung ini. Namanya antal jelas teh kena bibir. Tinggal saya gitu kan. Urup banget. Ya bari jeung sok galon ka handap urang teh. Gua tanya. Eta mah 5 menit acan teh. Teka tulungan. Nya jalan di depan, yang harapan teka borok. Aduh. Di Korea deui teu teka tulungan. Tas daya. Terus tak dia apa katanya? Terus Nyan itu munajat pemina teh. Bakat ningko peuris gitu. Euy. Lamun beunang mah tiluan cenah lain hiji adi si lain cenah. Mun maot teh. Kulantaran nu hiji mah aya nu dua mah aya nu ngajewang cenah. Ya di mana mah teh kajewang. Ya pandilebat teh singku. Aduh, dilebat pambang teh. Anjeunna dinding ku penakeun kesingkan mati. Sadinten harita pas pesta begal. Di Majalaya ge dugi ka dieu. Iya. Polisi teh diwartasan dongkap, wartawan. Iya. Ya dongkap ka di sadayana. Ayeuna mah kayaknya Maksudnya aki munajat Hoyong terang gitu asal muasalna. kesalahan saha menta wedal atau kumaha eta teh ki Menta wedal, kumaha kan tadi cek atuh kudu nama tiluan Iya, beunang saurang tah itu kumaha maksudna teh pandidinya teh ya jin. hmm Anu jantungna satangtung. Bumi lah cek asana. Aya ge mesti kena aya. ayeuna teh Ti payun mah nya dugikeun lamun aya nu pakabutan di dieu. Tos kaluar anjeun. Keluar. Jadi pangpengkeun. Kusukeun di dinya keneh motor. tombol lagi dah abdi anu kitu masuk ke heula tapi Tah di payun di kitu di da bensin. nanti batak ulah ke kebutan tah balaya si di Jawa Ujin. Tidak bensin banyak keanehan atuh cerita. Nya. Mobil luncat ke bumi. anjir Tanggal cau. Sasampaian utuh teh. Kaluncatan ke mobil di jalan. Nobros ke bumi. Kayak korban eta. standing Itu aja. terbang teh ya gitu Lah, standing terbang bari jeung kaya naon eta di jalan kaya nu halangan. pupus eta eta Selamat. Selamat ya. Kudu ka sakeun atuh nya. ngalima nuruntuh Bumi togos. Lu balura jam-jam. Tah eta we di kanu impenan tadi na impenan numutkeun impenan aki tadi eta teh saha tah nu ka impen ku aki teh anu nyaros kitu teh. Laki nu ngajewang. Teu anu ieuna nu nyaros kudu tilu teh. Saha nu hoyong tilu teh. Ya jin. jin eta jin nu sagede imah teh Tanu mah kajewang ku aki. Ku aki. Teh kajewang cenah euy adi mane mah hampura. Terus wae cing eta tos kieu beunang si Takdir nya terus nasib. Terus kudrat irodatna Gusti cing beunang. Wae pangitan lagi abi teh hapunten terus ngagede ka aki wangi-wangi ngaganggu aki Iya. kan udah istirahat kita wae kita biasa nonton gitu nya aki. Pangitan kayak insyaallah di episode berikutnya saya masih sama aki urang cobi ajak aki urang Tadi nama jelas. tadi nama rek ayeuna cenah baraya tadi nama tim teh rek ayeuna rek langsung ka lokasi cuman saur akina cenah moal bisa ayeuna mah kewe di lain waktu lah Insyaallah. Kayak dirasakan berapa ya? tah engke cenah di aya di wartosan lah Mungkin respon we pami responna piuna ieu video ieu sae insyaallah we diteraskeun kana soalnya ya cek saya pribadinya baraya ini lumayan rada menarik ya tina etana terus yang kitabna tah sugana tuh orang di gua lah tempatnya di mana nanya
sarang silsilah silsilah tokoh-tokoh tokoh eta teh tapi kan ku kita can dibuat sadayana loba cenah barang-barangna lain berarti orang rek nyokot barang nu itu lah hayangnya nu kitu nama orang muringa teu mah hayang apa ngan cuman ieu mah hayang apa tempat-tempatna lah sareng ngalakona pangintennya sareng ngalakona gitu nya sareng ngalakon latar belakang tokoh-tokoh eta panginten urang buat lebih ieu deui lebih inten deui gitu. Nuhun hapunten baraya panginten episode ayeuna sareng Aki Jamat mung dicekapkeun sakitu wae. Hapunten bilih aya kacareto peta, bilih aya kalepatan di abdi atau di Kang Gudung. Teras tehilap ngemutan deui ka baraya-baraya saung Antra Kusuma anu seneng manco dina ieu channel. Mohon doa sareng dukunganna dengan cara klik subscribe, like, share, komen. Teras ngemutan deui ka baraya-baraya saung Antra Kusuma. Channel saung Antra Kusuma gaduh fanpage di Facebook sareng di IG. Mangga di follow Facebookna Antra Kusuma sareng IG-na Antraku. Nuhun. Panginten kitu wae. Hatur nuhun. Tos maco dina ieu channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.